hiji raja wastana Prabu Mudiwati si Prameswari kagungan putra istri jenenganana Dewi Kadita anu kagelisarana pilih tanding kaceluk kaawun-awun kawentar kajana pria malah lebih kanelah Dewi Srangenge lantaran cahayana moncorong lir Srangenge. Adinda, cip tinggalin agar dulu. Tidak bisa dengar. Seperti untuk perangan naon, tangan subur, lo nganu loba, rakyat anu tertatib terdamai, unggawan anu jujur, jeung armada, anu buat. Mohon kakanda, nabi seperti diberkahi ku dewata, tentang tentang di kata pahalian kakanda dina mimpi nabi. Begini, udah datang mau kabar. Raja tinggal di seberang, udah baginda datang kan ini. Pas bulan purnama itu, bikin ngajikan kerajaan-kerajaan melayani tanah itu. Tantu kau lah bilang hadir. Kumaha kau dengan Dinda? Mohon kakanda, kumaha kabareta anu dicari. Aula satu. Pati, kakak dari kata Pati, bikin ngilu ke negeri seberang. Raja sareng Pati di jalan mereka negeri seberang balik teh ka Karanyang. Kumargi aya kabar dari Mutiara atuh. Baginda. Jika Dewi Mutiara pas Daya, Dinda, di mana putra Kaula? Bunda, tadi kita ngerasa ayah hendak leuwihna kaputra nu saresa dibandingkeun ka kita. Terus teman aku itu. Panaikan tahta Dewi Kadita, bahkan terus dilaksanakan 2 poin. Mohon kakanda, hingga saat ini semua tugas. Coba itu nyedet itu di temennya. Daya, gancang ka dieu. Aya naon Dewi Madrawan Puri? Baginda raja teu ngajadikeun putra kaula jadi putra mahkota. Manehna leuwih milih putri Kadita nu ngagandikeun tahtana. Kumaha lamun urang digigir Kadita jeung Prabu Sari Raja? Maksudna kumaha lamun urang santet dari Prabu Sari jeung Kadita? Kumaha eta carana? Baunya Padahal video ini ke HP kelas kan mau dikirim aja ke mau lagi sebelum videonya. Sini ikut nanti kirimin dari Farel. Aduh.
Ibunda. Ibunda kita nyawa belum bisa kieu. Nah, bisa gitu. Ibunda kita nyawa belum bisa kieu. Dewi Kanita jika diangkat jadi putri mahkota. Dewi Kanita mau mungkin diangkat penyampaian kos kieu. Kuring ngerasa banyak kita ngabahayakeun jeung luar kanu saja. Eueuh deui cara kalian diasingkeun. Permainan permaisuri jeung putri kaula. Hampura baginda, kurang pikiruan. Tapi Dewi Kanita teu bisa ikatan dina kaayaan kos kieu. Kusabab eta ngalanggar tradisi kerajaan. Kuring jang bakal ngabaturan ratu jeung Dewi Kanita ka pangasinana. Dewi. Poho. Poho. Noong. Si asa lapar. Iya. Ketinggal sih. Ketinggal banget. Makan mas serius. Iya. Tutup ah. Dewi Kanita seep kasabaranana teras ngubek-ngubek cai laut. Tungtungna jeung bae loncat ka laut, tapi cai laut kalah nyalirit nyalirai. Awas memere jalan. Tungtungna Dewi Kanita teh diangkat jadi ratu di sagara kidul matelah Nilo.
Gimana tuh nggak tahu deh. Pagina si Desta. Sipa. Itu wae di kelompok murid di wilayah Kalapatan. Nyuhunkeun dihapunten.